Bismillahirrahmanirrahim. Wa'atadna liman kadzdzaba bisya'ati sya'ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'd. Dimanapun beraya berada, mudah-mudahan baraya sadayana ayeuna dina kaayaan sehat wal afiat, amin. Alhamdulillah, dina waktos ayeuna sim abdi dipaparenan yuswa ku Gusti Allah bade ngajelaskeun tanda-tanda kiamat tina kitab Tanwirul Qulub, nyata madhab Imam Syafi'i kenehnya ieu kitab teh. Langsung bae. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauluhu ta'ala, sareng dawuhan Gusti Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'atadna liman kadzdzaba bisya'ati sya'ira. Maknana wallahu alam bil muradi. Wa'atadna sareng parantos nyawiskeun kami nu agung, nempatkeun kami nu agung liman kajalma kadaba anu ngabongkeun di si iman si jalma teh bisa ati ngabongkeun kana kiamah. Sairon nempatkeun nyawiskeun Gusti Allah teh kana neraka syair. Dina ayat ieu dawuhan Gusti Allah wa'atadna liman kadaba bisya'ati syaira. Sanyanya na Gusti Allah parantos nyawiskeun bakal nempatkeun kerjama anu ngabohongkeun, anu teu nekatkeun, anu teu mengimani kana ayana kiamah, kana bakal terjalina kiamah. Maka Allah bakal nepatkeun ka mana syairon kana neraka syair cenah. Naudzubillahi min dzalik. Wa awaluha jeung ari mimitina itu kiamah eta tetep minana pakhoti saniyati tina pirang-pirang tiupan anu kadua. Pan tiupan kahiji tina sapaina keterangan mah dihancurkeun alam dunia, dimautkeun saisi dunia sareng saisi langit. Tiupan kadua nyaeta dibangkitkeunana deui salam dunia nya dikumpulkeun nyaeta disebut alam mahsyar teh. Ila ang tastakiron nepi ka yen tumetep saha anasu jalma-jalma pidaroidi dina dua tempat, aja nanti tegas sama surga wanari sareng neraka. Sehingga yang tumetep jalma-jalma teh dina dua tempat anu pada intina nama urang hirup di alam dunia teh sakrungu mara papelakan ayeuna keur di alam dunia teh keur engke pi akhirateun urang anu abadi teh naha tempat urang ti surga atawa neraka, naha urang ti ahli saqawah ahli cilaka, naha urang ti ahli syahadah ahli bagja. Mudah-mudahan urang sadayana baraya di mana sadayana nya mudah-mudahan urang cing kacatet ahli surga sareng cing kagolongkeun ahli syahadah ahli bagja, amin ya rabbal alamin. Wala ya'lamu sareng teu aya nu apaleun sareng teu aya nu ningaeun waqta majaiha kana waktu terjadina kiamah, kana waktu datangna kiamah idallahu ta'ala terkecuali Gusti Allah Ta'ala. Teu aya nu apaleun teu aya nu ningaeun kana waktu datangna kiamah terkecuali Gusti Allah. Kanjeng Nabi anu pohara ge teterangan iraha terjadina kiamah teh. Cuman Kanjeng Nabi masihan ciri-ciri tanda-tanda kiamat seueur kitu nya. Lakin laha eta tetep dina itu kiamat teh alamatu sugro, ari aya kiamat sugro wa kubro sareng aya kiamat kubro, nyaeta tegasna kiamat teutik sareng kiamat gede. Ayeuna urang bahas heula ciri kiamat sugro naon bae. Ama sugro anapun ari kiamat sugro eta pakasirotun seueur. Minha eta tetep tina itu kasiroh ba'asa tau sallallahu alaihi wasallam ari diutus saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa duhur umati sareng duhurna umat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sauri dieu ciri kiamat sugro teh seueur, naon we di antarana nyaeta diutus saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pan Kanjeng Nabi Muhammad teh nabi anu terakhir panutup sadaya nabi.
sedangkan ti Nabi Adam ka Nabi Muhammad eta jauh pisan. Urang oge umat Kangjeng Nabi Muhammad ka Kangjeng Nabi teh jauh pisan kieu. Kakumari kitu diutusna Kangjeng Nabi teh eta teh geus pertanda kiamat leutik. Wadul ini aminan. Wadul ini sareng janjina jalma anu hianat aminan anu kapercaya. Wal aminu sareng jalma anu kapercaya khoinan anu hianat. Gambaran kahiji mah janjina jalma anu hianat tapi kapercaya. Gambaran kedua jalma anu kapercaya tapi hianat. Eta teh di antara kiamat sugro. Terus naon deui watatawulu sareng siri paluluhur fil bunyani dina bangunan, paluluhur dina bangunannya. Enak tos loba di urang oge di kampung-kampung komo di kota para hotel-hotel bintang 5 bintang 7 wah. Tah eta teh pertanda kiamat kitu nya. Da kitab Irsyad ge aya nya paluluhur dina bangunan teh. Wajubatul masajidi sareng palus-alus dina masjid, dekor-dekor masjid di alus-alus bangunan di megah-megah tapi nu heusian eueuh. Matolabul ilmi eueuh niat ngaji eueuh wah eueuh segala eueuh kitu nya sepi. Tah eta teh pertanda kiamat sugro. Terus naon deui wakasratul jali sareng lobana anu bodoh. Lamun di hiji kampung teh antara nu pinter jeung nu bodoh teh loba we nu bodoh kitu nya dikuasai ku nu bodoh. Tah eta teh geus pertanda kiamat sugro. Tah naon deui wakilatul ilmi sareng saeutikna ilmu saeutikna kanyaho. Jadi niat kana kahadean, niat kana kaalusan, kana ngaji, kana masana teh geus mung gitu nya eta geus pertanda naon pertanda kiamat. Pan dina sapale katerangan mah di mana-mana ulama-ulama terus diarangkat gitu nya terus parupus eta geus pertanda kiamat. Terus naon deui wa imaratus sibyan sareng ngaramekeunna budak anu pada hartina budak menang jina gitu nya loba budak tapi bapana saha indungna saha gitu nya ngaramekeun pirang-pirang budak di dieu teh nyaeta budakna hasil menang jina kitu. Terus naon deui wakasratun nisa sareng lobana awewe wakilatul rijal sareng saeutikna lalaki di mana-mana awewe loba terus lalaki saeutik teh eta teh pertanda kiamat. Komong di akhir kiamat mah cenanya lalaki teh diudag-udag sigana bergocau ge seep kitu nya ke ku eta awewe eta kitu nya. Terus naon di hatayakuna sama lain aya sama lain bukti lil khamsina eta tetep 50 naon imro'atun qaimun imro'atun awewe qaimun anu parawan wahidun anu sahiji. Ulama di mana-mana bukti atau aya contoh ibarat dina hiji kampung teh awe 50 anu teu parawan 48 nu parawanangan hiji. Tah eta teh geus pertanda kiamat sugro naudzubillah min dzalik cing jauhkeun urang sadananya. Terus wakasatu jina sedang ana loba anu jina di mana-mana da ayeuna mah masih selumputan keneh tah engke mah dina poe kiamat mah ceningnya kumawe sato kumawe hayam di mana we pangi awe jeung lalaki kekes dinya keneh ceningnya tah kitu nya. Kita aya cening anu soleh anu nitah tong didinya tapi anu pada ujung-ujungna ngiluan ceningnya ke di poe kiamat. Terus naon deui wasrubul khamri sareng anu minum arak wal riba sareng riba. Arak jadi kebanggaan jadi mayoritas kitu nya minuman arak teh naudzubillah wa riba sareng riba. Wal fitani sareng ayeuna mumusuhan bainal muslimin antara pirang-pirang jalma muslim minal adui tina ayeuna mumusuhan. Fitnah geus merajalela antara ayeuna jalma muslim jeung jalma muslim teh sering mumusuhan, dulur jeung dulur sering musuhan, sering dedetkeun, sering ngajungkelkeun. Tah ieu teh geus pertanda kiamat kitu nya. Pada hati urang jeung dulur mah jeung umat muslim mah kudu dijaga, sirih riksa, sirih elingan. Naon deui sumal kotu tuluy paceklik. Dina satahun teh misalnya 7 bulan 8 bulan halodo teh pertanda kiamat. Wa kullu dalika jeung sakabehna itu anu bieu anu kabeh teh natokot eta ngucap bihi kana itu kullu dalik naon sahawul ahadisi sahena pirang-pirang ahadis. Beres tah ayeuna di dieu tanda-tanda kiamat sugro saur kitab Tanwirul Qulub. Karena naon wae kiamat kubro teh saur di dieu nyaeta fa'awaluha khurujul mahdi anu nomor kahijina nyaeta kaluarna Imam Mahdi ada nomor kahiji. Anu nomor kaduana wasaniha khurujud dajjal akhirul zaman nomor kaduana kaluarna dajjal di akhir zaman. Tanya dajjal ngagoda ka urang. Nu katiluna nyaeta wasali suhan nujul Isa alaihi salam. Nyaeta nu nomor katiluna bijilan Nabi Isa anu hatina lain jadi nabi deui tapi rek nuruskeun syariat Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nya. Arabiuha anu nomor kaopatna khuruju Ya'juj wa Ma'juj nyata hewan anu dikarantia ku Raja Julkarnain pamit telepat menye di bendungan. Tah ieu Ya'juj wa Ma'juj teh hewan anu buas
sakabeh nu di alam dunia nyaeta naon dihakaan kumahna arek tatangkalan arek tubusi nu baji arek kumo jelema mah beak cenah ku ieu hewan Yajuj wa Majuj teh. Terus anu nomor kalima nyaeta khurujud dabah. Dabah teh nyaeta pamita lepat mah hewan anu leutik. Tapi ciksa palina kaul mah mamahna moal patot duka pulpen gitu nya. Eta si dabah teh tugasna teh nyirian kana tarang-tarangna nulisan kana tarang-tarang jelema anu kafir anu muslim teh dabah teh nya. Wasa disuha terus samsi min magribiha nyaeta nomor kagenep nama bijilna panon poe di sebelah barat anu tempat surup pernya jadi tempat mimiti tidinya. Eta geus pertanda kiamat tidinya urang tobat urang semua dihampura ku Gusti Allah ditutup pangampura urang. Wasabiha wujuduhun yamlaul ard nyata nomor ka-7 nama bijilna duhon haseup tiasa alam dunia ari ke jalma muslimah haseup eta teh biasa-biasa wae tapi jelema kafir mah nyaeta adab anu nyeri saking ku nyerinya cenah eta bijil duhon teh haseup tiasa alam dunia. Wasaminuha narun tahruju min qari aden tasukun nas ila sam nyaeta nomor ka-8 bijilna ayeuna atawa kaluarna seuneu ti negara Aden cenah di kampung Aden atas sukun nas anu ngaduruk jalma-jalma nepi ka negara Sam anu pangaduruk cenah ka jalma-jalma anu nomor 8 watasiuha raqul Quran wal ulub nafi'ah minas sutur wasudur nya tadi diangkat Al-Quran jeung leungit kamampatan asyiruha in hidamul Ka'bah ala aidil habsah cenah anu nomor ka-10 na teh nyaeta dihancurkeunana Ka'bah cenah. Rangke orang bahas hiji timiti ayeuna paawaluha khurujul mahdi dina episode anu salajengna sakitu anu kapiatur pamudah-mudahan aya mangpaatna khususna ka musim abdi umumna ka sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.